أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Urang lamun di Tangariung ya, Tangariung, Kiai, Ustad, urang pak. Aja cenah jatuh bisa hadiah make urang. Fatihah ka hiji, jangan ngaran saya, ayo kadegan, Jang Umar. Nah, Fatihah ka hiji, Umar, Al-Fatihah. Fatihah kedua, Bakar, Al-Fatihah. Beres, emang masa gitu-gitu kene, tangan di Arabkeun doang. Fatihah katilu dadap jeung waru Fatihah. Beres betul golin amin. Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi. Ieu tadi anu disebutan teh menta disalametkeun di kuburna, dilegakeun di kuburanana, dicangkeun jeung hari rup menta dibere salabar, menta dibere jamuga, menta dibere mararaju, menta saralamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadillah rabbil alamin. Cak nomi lumbani iya daripada itu ngenyeng mau ngangkat deh turun deh ngangkat deh turun iya geus kiai itulah diondang kurang lah engke mah ngariung ieu bae ieu bener pas ngariung deh mang diondang ngariung kita mimpin mah teu bisa cara nu kamari tuh urang ku ngaji kan ngeunaheun nek jarah bae menta anter jarah teu bisa babaca ya Allah ya Rabbi jarah teu bisa ilah hadarat-hadaratan teu kudu hadarat sia cicing di dinya hai ahli kubur aing datang ya guys ya Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah-tengah lingkungan dukun-dukun anu anti Allah, di tengah lingkungan rusak anti Allah, Allah ngasupkeun ilmu jeung hikmah ka jero hate Kanjeng Nabi Musa. Pinter eueuh guruan. Jago eueuh guruan Kanjeng Nabi Musa. Gede Kanjeng Nabi Musa. Pandanganna geus lain. Di jero benak hati Kanjeng Nabi Musa hiji pangerto. Allah. Masyaallah kan. Kebenaran hari teteh di Mesir berarti Kanjeng Nabi Musa malain orang Mesir ngan dirorok di Mesir. Lahir Kanjeng Nabi Musa di Madian Yordania, dialungkeun Kanjeng Nabi Musa ke Bengawan Nil berarti dirorok ku Raja Firaun. Geus Kanjeng Nabi Musa lain orang Mesir ngan tumbuh gede di Mesir di lingkungan bangsawan. Tidinya Kanjeng Nabi Musa teh keistimewaanana hiji boga kanyaho tanpa guru, nomor kedua boga kaulinan tanpa guru. Urang mah kuari boga besi mun ditanyakeun aya guruna di Jakarta. Urang kuari lamun boga ditanyakeun aya pencaci karet, ieu ge aya guruna di Bandung. Lamun urang nyaritakeun ieu penca naon ieu? Ieu penca kalong naon? Kalong hiber. Di mana ieu? Di guru di Bandung kana Bang. Maksudnya kalau hiber kumaha lamun digesentak gegeran lompat, lamun digetak gegeran lompat disebut permainan kalong hiber. Tak ieu aya deui Bogor Cimande aya jelema belajar Cimande aya guruan berarti mentak ulah coba-coba sia kaing ulah coba-coba emang naon aing kebal di Bogor kebal naon dagang salak aing di Bogor atuh teh hebat. Tapi Kanjeng Nabi Musa Masya Allah dibuktikan ku Gusti Allah yang sebagai tanda bukti kehebatan Kanjeng Nabi Musa alaihissalam di samping nyaho karena urusan isu pageto minggu hareup dan lain sebagainya Kanjeng Nabi Musa diberi ilmu kos itu teh lantaran tandinganana dukun disesuaikan dengan Gusti Allah. Lamun Kanjeng Nabi urang diberi Al-Quranul Karim tandinganana ahli syair, ahli nembang, ahli nyanyi. Wah, urang Arab lamun geus berpuisi Masya Allah pohara jasa. Urang Arab lamun geus berpuisi mantap inna binasyiri lasihra
innamil kalam la sihra eta bahasa Kangjeng Nabi sihir kalam bahasa akan menyihir manusia sihir akan menyihir manusia sabaraha jelema anu kuari urang mun ngadengekeun Oma Irama terlena ya Allah jelema aya nu kabumbulengan ku lagu Oma Irama baheula meme Oma Irama aya nu hebat deui Mas Habi aya deui baheula Mus Mulyadi aya deui baheula teh Mansur S malodar tancan teh si jelema eta kan jago-jago sihir teh kebelah dieuna aya Elpi Sukayasi kebelah dieuna aya Rita kebelah dieuna aya Epi Tamala kebelah dieuna aya saha coba aing teh nyaho sieun nyaho tuh yang inul cek ngana tuh emang geus kolot-kolot gebelon tuh mah jelema nah eta kan pesihir urang terlena kan lamun urang ngadengekeun sairna ieu mah sair Oma Irama jago jasa lain lalagan diakui lain diakui di Indonesia dunia mengakui India mengakui terhadap sair Oma Irama Amerika mengakui terhadap sair Oma Irama diakuilah kehebatan sair Oma Irama ketika begadang emang di Amerika teu mere hadiah ke Oma Irama mere hadiah ketika lagu begadang Masya Allah Amerika mere hadiah ke Amerika hebat Eka Oma Irama hebat jasa begadang jangan begadang itu hebat ieu keur cari itu sairna sair kebelah dieuna wahara mantaknya siap jadi bintang film siap berperan dan lain sebagainya itu geus aya pujian nih sekelilingnya terutama India memuji terhadap sair-sairna maksudnya terhadap sair-sairna walaupun musik nama waktu eta masih dikecilkan oleh Amerika oleh India sebab dianggapnya dangdut itu tidak masuk ke India ta'asub ke rock ta'asub ke country ta'asub lain banyak apa gitu teh jadi Oma Irama syair diakui tapi musik tidak diakui itu siapa pentingnya nyaona tutiti bae kaji teh ilmiahna ulah sekedar nyaho ilmiah aya kemunduran mentak tidinya lah nyana belajar melodi tidinya belajar melodi gara-gara Amerika nyarita itu musik dangdut Oma Irama tidak masuk ke India tasuk ke barat tasuk ke keroncong tasuk country tasuk ngulik nyana mulailah nyana ngadengungkeun melodi bae lain lalagaan ketika melodi Oma Irama didengungkeun dipetik kadenge ku batur weh ini menyerupai The Purple ieu sakadar dongeng sih masih serian heran aing mah keur dongeng Oma Irama ini menyerupai musik The Purple waduh wah luar biasa nah kabelah diana diakui dunia kunjunganlah nyana ke Jepang kunjunganlah nyana ke Amerika ke Inggris ke India diakui maka Oma Irama bogalah gelar Raja Dangdut jadi kudu aya asbaburnna sia jauh raja bete jauh naon payah nah ieu cerita di zaman Kangjeng Nabi nu mantap diturunkeun Al-Qur'anul Karim mukjizat lantaran orang Arab jago luar biasa puisina sangat puitis bahasana sangat rapih terurai sehingga di Mekah aya pasar ukadho jangan eta musabaqah tentang syair tentang bahasa datang ke kuari bahasa orang Indonesia bahasa umat Kangjeng Nabi Muhammad ciaragona luar biasa jago bahasa engke urang cerita Kangjeng Nabi engke nu kolot mah wallahu alam nya kabur nyonte ieu mah carita Kangjeng Nabi Musa alaihis salam lantaran saat eta musuhna Firaun gagah Kangjeng Nabi Musa digagahkeun lantaran saat eta musuhna ieu dukun Kangjeng Nabi Musa dibere ilmu sakti bantar waktu keur Kangjeng Nabi Musa neuleuh jelema ngadoa ji ceknya aing can ngadoa nya geus ngadoa didelekeun mah ku Kangjeng Nabi Musa aya aki-aki keur kieu bae didengekeun mah ku Kangjeng Nabi Musa aki-aki ceurik hebat amat cek ieu ngadoa aing teu bisa ceurik aki-aki ceurik dengekeun ya Allah ya Rabbi
bangga Kangjeng Nabi Musa boga umat bisa ngadoa bari ceri hebat lain lalagani hebat jasa Gusti lamun abdi ngadoa ka Gusti seakan-akan abdi marentah ka Gusti Gusti abdi mah moal mentah ka Gusti sebab ngabudakeun ka Gusti Gusti mah mauni ngasegala rupa kajadian teh Gusti kejadian-kejadian naon bege jati Gusti geus atuh teu kudu ngadoa naon menta kukumaha aja kabege meunang Gusti ieu mah ngan sakadar abdi mah unjukan abdi deukeut jasa jeung Gusti abdi cinta jasa ka Gusti oh Gusti sayangku aku cinta padamu Gusti sebagaimana aku cinta padamu engkau pun cinta kepadaku tidak ada cinta di hatiku kecuali engkau ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb akan ku peluk dirimu akan ku kecup dirimu jadi cakang jeung jadi kieu ieu budak kadoa wah tuh beres aju kieu engkau kepeluk ya Rabb ya Allah engkau ku belai ya Rabb ya Allah engkau ku kecup ya Rabb ya Allah tidak ada dua di hatiku cinta kecuali engkau ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Allah ya Allah setelah engkau aku peluk tidak akan ku lepas sampai kapanpun waduh selalu engkau ada di pelukanku ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb kedatangan ku Kangjeng Musa hai sakumaha kabebene sia saya ngadoa kos gitu mata maka bebene aku cinta padamu ku belai rambutmu waduh Masya Allah senang aku bersanding denganmu satu hari kita bertemu rindu rasanya waduh eta mah kos gitu mata maka kabogo carekan ku Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Musa na dicarekan ku Musa ulah sok sacurakan carekana eta teh hamba aing anu deukeut ka aing poho nyana ku poho-pohona nyana seakan-akan aing wujud di hareupeun nyana nu mantak boga perasaan aku di aing teh dipeluk ku nyana aing teh dikecup ku nyana aing teh dibelai ku nyana eueuh deui pangomongan iwal ti bahasa model kitu lantaran nyana mah bodoh make bahasana model kos kitu aing teh deukeut ka nyana aing deukeut ka nyana nyana deukeut ka aing ulah sok dihaharua eta Gusti bahasana iya tuh jelema bodoh mah aja emang nu bodoh mah kos itu nu penting mah nyana ngaku ka aing nyana ibadah ka aing ku kabodohan nyana geus rela ngorbankeun sagala-galana nu bodoh mah nu bodoh dihampura bae ku aing tuh nu mantak urang untung jadi jelema bodoh anu pinter mah udang dipeting mandi wudu terus kemudian sholat tahajud lamun encan husu lantaran pinternya ka husu dicarekan ku Gusti Allah tapi nu bodoh mah asal hudang ngala wudu salih sholat tahajud Allahu akbar toli ahad Allahu akbar SD udang-udang jam 7 subuh teh subuh eta teh kan cak urang mah teu bagus eta emang kurang nama tapi Allah ngalem beus ya ulah keur salat keur hudangna doang ge kiih aing geus ngalem ka sia nu mantak aki-aki mah hudang ti peuting kiih leulejem cek jam 2 ngel kene amat beu ieu lamun lain kiih aing mah teu hudang kiih nyana bari ngomong di jero hatena deuh ieu kiih Gusti Allah tah aya Gusti Allahan kan ya abdi dibere bekser ku Gusti gara-gara bekser abdi teh hudang di peuting jahorenganan sok hudang di peuting mah para nabi para rasul para wali abdi ge hudang sanajan bari jeung kieu reup hees deui eta geus ganjaranna gede jasa eta aki-aki ge teh kudu tahajud aki-aki mah kitu bae menang 5 bulan nya lagi boga perasaan oplo amat aing hudang hees seru maning salat ngan keur carita hudang doang ge aju boga pikiran kos kitu eta hebat jaga-jaga teh aing keur ngorang mah sehat tilok aing teh hayang kieu ti peuting
barang geus kolot ku ari mah gedeng-gedeng ki ya hudang teu penting teh jam 1 hudang jam 2 hudang jam 3 hudang mikirannya naja nu sok udang teu penting mah rasul janu sok udang teu penting mah nabi janu sok udang teu penting mah para wali para ulama salafus shalihin berarti aing ge meureunanan ku Allah dijadikeun wali aduh tolol tak akikah karena kudang doang jadi wali. Ih, tapakur kos gitu teh, tapakur kos gitu, gede ganjaran. Geus bae, geus ulah salat. Geus aki-aki mah. Di cenah kiai akur amat ya kula ge tilok lor. Aing anu mantuk aing ngomong gitu ge nyaho. Sia tilok salat. Ngan di blon-blon penmannya jeung sekolah tah. Teh. Ieu carekan Kangjeng Nabi Musa. Antap kan? Eta hamba aing kabisana sakitu antap. Gas, deket ka aing. Oh, cak Kangjeng Nabi Musa orenganan dideketan ka Allah masa kumaha kadar dirina. Du penting mah nemah bae aing mah boga ilmu teh sakieu. Aing mah boga ilmu teh sakieu ku ilmu sakieu ku aing geus dipake ka Allah asal nemah tadarruk DP ka Allah. Boga rasa ku bodoh aing daripada jelema pinter agul ku pinterna maningan nu bodoh ngarasa bodoh. Jadi akhirat bakal hebatan nu bodoh ngarasa bodoh daripada nu pinter ngarasa pinter. Deh, pinter aya di aing segala rupa di aing. Beuh, dik anu ngalehkeun aing. Beuh dokter aya di aing. Insinyur aya di aing, dokter Rendos aya di aing. Muga abi aing mah pinter jasa. Dik caritakeun naon coba alam aing mah nyai. Nyaritakan urusan astronomi aing mau urusan perbintangan nya nyaho aing mana nyaritakan urusan tumbuh-tumbuhan nya nyaho hei dosen aing mah ngadosenan di universitas anu nomor 1 aing mah geus saluhureun sagala rupa beuh aing takabur ku ilmu dibandingkeun jeung sanajan nya ibadah ka Allah dibandingkeun jeung nu bodoh ya Allah ya Rabbi abdi mah jasa kikieuna dibere ku Gusti nemah abdi ku bodoh abdi tapi tetep abdi ku bodoh abdi hayang salamet. Mudah-mudahan we bodoh abdi mau kasalamatan Gusti jasa kieu bisa na abdi mah abdi bodoh tapi abdi kos jelema pinter Gusti nu pinter mah ti penting telok hudang abdi mah du bodoh tapi hudang nu pinter mah ti penting telok maca sholawat abdi bodoh tapi abdi mah maca sholawat tuh abdi bodoh tapi kos tu pinter itu pinter tapi kos tu bodoh Gusti ku bodoh abdi mah hayang disalamatkeun we jaga di akhirat tetap abdi mah embung ka neraka Gusti kajen diseret ku malaikat abdi mah embung dek lumpat ka surga Gusti cek Gusti dek jalan mana minta jalan abdi tuh pan ngaco atuh ngaco emang nu bodoh mah ngaco tuh atuh nu bodoh mah emang ngaco tetap abdi dek lumpatan diseret ku malaikat abdi mah embung Gusti kajen ku kumaha parangsana kumaha meureun eta bodoh pan ngomong lagi itu kan nu bodoh mah tetap abdi mah gajian kuku mah ge embung misalnya abdi dibalangkeun ka neraka tetep abdi mah neuk hudang deui hudang ge naik gajian kuku mah ge abdi mah we dibolong embung gajian kuku mah tetep abdi mah neuk neangan jalan ka surga dah gajian kuku mah ge jalan tol aya jalan biasa aya jalan batur mah teu nyaho jalan cecopet ge abdi mah nyaho geus abdi mah neuk malipit los pokona ka surga bae kan ngaranna jelema bodoh atuh pan kamun kadenge kudu pinter mah setolol amat. Emang di akhirat kos kumaha emang deuk kebelar aja tapi tetep bae ku kabodohannya hana Allah ngalem atuh geus daripada nu pinter nyaho jalan tapi teu ngalaksanakeun mending nu bodoh acak-acakan los oh gitu gitu deh ditimbang Gusti ulah ditimbang abdi mah tuh jaka rasa amal abdi mah teu bararagus teu karasa abdi mah begitu ditimbang kabeh salat babul wow pangeran geus teu kudu ditimbang abdi mah je salat abdi jore puasa abdi jore zakat abdi jore segala rupangan abdi mah muga neraka sakitu doang geus sakitu abdi mah kajen kuku mah ge embung bae kokojotan abdi kajen kuku mah ge sia kokojotan kumaha henteu kokojotan kajen kuku mah ge tempat di surga jang sia mah sisina bae Gusti sisi cak jana mah meureun bapak kolotnya anak kunanta ngomong gitu bodoh makan ngomong kok gitu tak nu bodoh ngomong gitu Allah ngalem daripada lu pinter teu ngalaksanakeun mending nu bodoh ji atuh nu mantap nu bodoh mah ngeunaheun jasa
jadi nu bodoh man indah jasa. Di sorga teh jang tempat-tempat nu bodoh. Masya Allah mantep jasa di sorga man nu barodo loba jasa bakalna. Yeay anu teu wau jeung pamarentah kan bodoh ngaranna. Eta bakalna ka sorga. Nu teu wau jeung judi eta kan bodoh ngaranna ka sorga. Nu teu wau jeung mabok eta kan bodoh ngaranna. Eta ka sorga nu geus kitu ngaranna. Anu teu ngridit janjana masieun beus teu kabayar bodoh kan ngaranna. Eta bakalna ka sorga eta nu geus kitu. Anu pinter ngridit dah jahanam. Jahanam teh mending bodoh. Teu mah geus kitu. Sia emang henteu nyokot duit di bank, embung aing mah sieun aing mah bodoh aing mah ngarasa bodoh sehingga henteu. Salamet sorga. Heuh, sia mah usi motor ku ari mah teu kudu make DP, asal aya KTP bae. Embung aing besi ka henteu kacocokan ka ditu lah geus aing mah ngarasa bodoh henteu aing mah kajeun naik sepeda bae lah kajeun lah. Atawa leumpang bodoh sorga. Heuh. Sia mendingan ka ditu tuh raramean. Ku ari kur aya di ditu embung aing mah deuk salat duha bae lah aing mah ngaranna bodoh ieu. Sia salat duha ku husu bae kajeun aing mah teu husu kan penting mah tarangan hideung bae geus lah. Geus bae. Ke aing nuduhkeun ka malaikat. Malaikat udah sok ditimbang-timbang deuleu tarang deuleu tah teu kadeuleu sakieu hideungna urut naon eta ulah nyebutkeun naon hideung malaikat ya Gusti ya tarang hideung kumaha balangkeun maksudna bodoh ieu mah keur carita nu bodoh tapi nyana ngalaksanakeun sorga di emang umat dongengkan tadi nu ngadoa ka Gusti umat Kangjeng Nabi Musa. Eta bodoh. Malah Kangjeng Nabi Musa anu dicarekan ku Gusti antep kan. Salah Gusti eta ngomongna. Bodoh nyanan. Bodoh mah tuh kabeh salah ngomongna antep. Oh. Saomong-omongna jelema sesuai jeung kapasitasna. Aing nyaho ja pamere aing, Bang. Nu penting mah DP na jeung nemahna ka aing eta nu ku aing dideuleu. Jadi nu bodoh teh daek salat, tak ku salat teh bae nu bodoh mah geus pahara. Adapun ge di ka neraka keun sakedeung lah. Tah aing mah cenah kos kitu gadong sebel. Atuh geus geraheun ka surga. Aju ka neraka. Nah iya kan mantap bodoh tapi make hebat ngadoa aku ngomong emang ngadoa make bahasa bahasa orang ngadoa mah jamenta ulah sok aju ngariung bau datang ke orang naik kieu yang lama turun deui sugan teh mah deuk robana atina pidunya hasanah geus naik urang turun deui datang ka titadina amin kencang datang ka lalaunan datang ka malik ngadoakeun teh kubar daek tak kiai Malik dilanat cadak. Atuh ngadoa mah kada salamat. Ulah loba cara Kangjeng Nabi sih. Geus make urang lamun ditangariung ge. Tangariung. Eueuh kiai ustad. Urang mah. Aja cenah jatuh bisa hadiah make urang. Fatihah ka hiji. Jangaran saya. Ayo kadekan. Jang Umar. Nah, Fatihah ka hiji Umar. Al-Fatihah. Fatihah kedua Bakar Al-Fatihah beres emang masa gitu-gitu kene tangan di Arabkeun doang Fatihah katilu dadap jeung waru Fatihah beres dolin amin Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi ieu tadi anu disebutan teh men tadi disalametkeun di kuburna dilegakeun di kuburanna dicangkeun jeung hari rup men tadi bere salabar men tadi bere jamuga men tadi bere mararaju men teh saralamat wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin cak nomi lumaning ieu daripada itu ngenyeng-ngenyeng mau ngangkat deui turun deui ngangkat deui turun ieu geus kiai itulah diondang kurang lah geus engke mah ngariung ieu bae ieu bener geus ngariung deui mang diondang ngariung kita mimpin aing mah teu bisa cara nu kamari tuh urang ku ngaji kan ngeunaheun neuk jarah bae menta anteur jarah teu bisa babacan ya Allah ya Rabbi euy jarang tuh bisa ilah hadorot teu kudu hadorot sia cicing di dinya
Hai ahli kubur aing datang ya guys ya Fatihah beres eta ngan ulah gandeng-gandeng pasti aya nu ngadenge waduh wali tanaon ya eta sarua gitu-gitu kene gitu-gitu kene ai kudu dibejakeun mah gitu-gitu kene itu teh beda ngan eta mah diarabkeun doang gila hadarati ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimin eta mah diarabkeun make bahasa urang teh abah kula datang ya atuh sarua aja Kanjeng Nabi kan jinakum zairin antum lana salafun wa nahnu alaikum tabun wa inna insyaallah ta'ala bikum lahiqun sallallahu eta mah bahasa Arab jinakum zairin abdi datang zarah ya sarua bae bah kula datang zarah ya ka abah ya hayang naon sia tungtungna jadi dukun gitu tapi bener ya malah ganjang nu bodoh teu kudu hese-hese gitulah kau mau datang ke bangsa ulama ke wali be di jauh kene wali geus kieu bae Bang wah Junet tuh kanyawan gua aing tuh datang geus kulantaran boga keyakinan si bodoh teh ieu wali mah teu maot geus datang dadah wali nyana boga keyakinan ban wali mah neuleukeun dadah cak babaturan yakin dadah aing mah dadah ka wali mun geus ka deuleu aing mah pokona geus kieu bae pokoknya siapa ngulah nurutan aing mah geus kailmuan ku aing nang ngaji di Cilongok aing mah ye datang kayaknya Tuhan Syekh Syarif Hidayatullah abdi datang ke dieu ziarah ye abdi ngirim Fatihah Al-Fatihah beres ulah hese-hese masyaallah geus ulah hese-hese datang ka urang neangan muzawir muzawir yang dibayar mah teu ikhlas teu nyambung sarua bae deui cak muzawir dasar sia mah pelit ieu tung sama ribut urang jeung muzawir nah ieu sakali deui ulah saya nu boleh tah contoh tadi nu bodoh keur ngadoa ka Gusti Allah ku Kangjeng Nabi Musa disalahkeun Kangjeng Nabi Musa na nu carekan ku Gusti bodoh nganyana hayang ka aing sakitu bisana aing pangeran leuwih nyaho ku kabodohan anak geus jamburak wae cek Kanjeng Nabi Musa pan abdi titah ngalempeng-lempeng lain waktu kos kitu dakwah ngaji lempengkeun engke nyana menyerap ari haju nanya keur kieu haju disalahkeun mah nyana gatung ke moal daek ngadoa deui cek ku pangeran ye ulang ke mun keur ngaji bejaan dakwah ari keur praktek antepkeun heulana oh kitu atuh dibere metode Kanjeng Nabi Musa masya aya kiai nu dibere ku Gusti Allah kaleuwihan tamah dibere kaleuwihan ku Gusti Allah nyanana ge henteu sadar ieu dibukakeun hijab plak sakumaha mukjizat dibikeun ka Kangjeng Nabi karomah dibikeun ka para wali maunah dibikeun ka para ulama nyanana ge kaget sabenerna mah ketika tak dibere hijab kaget nyanana ge kaget nu mantak teu bisa karomah ditarungkeun cara ilmu debus teu bisa debus mah bisa ditarungkeun debus mah karomah mah teu bisa engke bae di mana dibutuhkeun Allah mere karomah teh mantak aya wiridan babari jasa wiridan teh hayang nyieun duit babari asal dicekel bae daun bacaan ku urang tiupkeun jadi duit ngan lamun digunakeun kos kitu istidraj sia disiksa ku Gusti Allah tama digunakeunana ketika model kieu di dieu ka Surabaya barang datang ka Surabaya leungit duit urang dek balik ka dieu mendesak eta ge mentah heula coba ka polisi mentah heula ka polisi urang pagi Pak pagi ada apa ini saya mau pulang kemana ke Tangerang terus mau apa ini saya nggak punya ongkos gua juga belum punya lu minta sama gua cek polisi sial dah polisi belum padahal mah aya jatah jang paranti jelema nu kasasar kurang eta aya jatah di negara tate dibere ya ku polisi teh ye hese kesulitan gunakeun ilmu eta nyokot urang daun tak baca Bismillahirrahmanirrahim walau anna qur'anan suyirat bihil jibal au kuntum wali anggeuskeun ku aing babacana ieu
dek dibaca ku sia kajian ku kumaha ge ditiru engkena ieu sia mangan hayang sugi blon pan sia mah nyegik ngaranna tamatu. Nah buka ku urang bak saukuran ti dieu ka Tangerang bae leuwih teu meunang mentana ka Gusti mun kareta sabaraha duit mun mobil sabaraha duit mun naik pesawat sabaraha duit eta pesawat tak eta teh saukuran sakitu bae leuwih bae batal. Babari mah kos kitu mah cekel set tiup jadi duit ya enggak mah tuh. Si harayangnya. Wah, Ki Hairun baheula nyokot doang kos kitu tiup jadi duit naik kareta ka dieu tah. Gitu. Sakali deui barang naik kareta sakali deui ti Surabaya deui ka dieu Ki Ahmad teh nyokot deui daun ditiup daun deui pan teu daek jadi cekina teh ieu nya ge sarua aya magolna magol itu dipicieun bae ku nya geus lah kumaha engke bae ngan teu kadeuleuan ku masinis teu kadeuleuan batur mah ditanya ka artis teh mah kieu bae teu kadeuleu jadi tah mah dua macem ima jadi duit wae ima teu kadeuleu maning mana tah asana maning teu kadeuleu bisa maling batur. Emang siapa pikiran gitu wae jing cuma teu dibayar ge ku Gusti Allah jadi duit hayang loba teu kadeuleu deuk maling beres jasa. Oh bener lah mantap teu dibere-bere. Nailah wa indahu mafatihul gaib nu boga kunci gaib mah nu maha gaib Allah subhanahu wa ta'ala manusia eueuh nu nyaho kana urusan gaib-gaib. Nu nyaho. Aya kuari tah. Universitas teh aya anu boga gelarna naon gara-gara. Gelarna naon? Lain master sok aya urang aya nikahkeun teh SAG. Eta SAG sarua sarjana alam gaib eta. Si ajak nu sakasar SAG teh. Nah iyalah Allah anu nyaho la ya'lamuha illahu. Allah anu nyaho kana urusan ilmu gaib, kana gudang-gudang kagaiban. Allah anu nyaho kana kunci-kunci gaib. Allah anu nyaho illahu kecuali Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Nu maha gaib deui Gusti Allah. Mentak nu hese ge urang nyerahkeun ka Gusti Allah. Ibadah teh anu ditinggalina mah mimiti ku syariat teh syarat jeung rukunna. Urang salat syarat jeung rukun ditinggali melalui kacamata syariat. Allahu akbar make kacamata syariat. Hiji ngangkat leungeunna luruskeun hazwaman kibe ka dieu tek atau datangkeun kana ka dieu tah ka tungtung ceuli Allah terserah deuk kumaha bae akur bae eta kacamata syariat bar delekeun mata urang ka tempat sujud sing ajeg urang nangtungna ketika ruku sing lempeng mun ditendenan papan eta teh ulah aya berat ka luhur ka handap ka hareup ka tukang lempeng kacamata syariat. Terus sami Allahu liman hamidah tumakninah nu rapih. Terus sujud rukun sujud nu 7 teh kudu napak tarang koduana 2 dampaleun nomor katilu 2 dengkul nomor katiluna ramo minimal nempel 2 jempol rukun sujud make kacamata agama rapih jasa dus diu tahiyat iftiros terus sampai selesai kacamata syariat rapih jasa tambahan kurang ku adab make amamah make udeng-udeng set ka dieu make udeng-udeng make buntut dek dikakencakeun mangga dek dikatukangkeun mangga dek dikakatuhukeun mangga dek dikadiekeun ngeteunna salah ulah masih dikeun buntut kos gitu pek deku kumaha ge nya make irtida tambahan ka dieu
lamun top ittiba ngaranna, lamun salat irtida sunah. Sunah kadi udang-udang make, kemudian irtida make tambahan hiji deui nurutan ahli sufi tiungkeun. Hareudang adab-adaban rapih guys. Allahu akbar, rapih jasa dideuleu ku kacamata syariat mah rapih. Ngan ukuran kos kitu mah kiai nu ngaji bisa, ustad nu ngaji bisa, santri nu ngaji bisa, pagawe nu ngaji bisa, timimiti gubernur bupati bisa, ka polisi kos kitu mah bisa, RT ge bisa, pamalingan ge bisa. Salat mun sakadar sakitu bisa, hayang make jubah aya tokona, hayang make sorban aya tokona, teu kudu di Tangerang, di mingguan ge ngahutang bisa. Aya tah mah hayang kos kikituan mah rapih jasa jana ngaji. Deuleu ku urang make kacamata toriko batin, dideuleu ku urang coba kadeuleu ieu lantaran nuria bakal kadeuleu ku nuria deui melayari pur ria ilal murai, moal nyaho kana ria kecuali nu sok ria. Urang nyaho katatang jelema tah iya jelema ria pan sia nyaho aing baheula kos kitu teh ria teh aing teh ieu teh jelema mabok ke kajen ngomong mana aing keur ieu mabok kos kitu eta jelema ku tetang-teteng di hareupeun pabrik ngajago. Nah eta jajawaraan kajen ngomong kok nyaho aing baheula kedek gelut teh eta masih neukeun epa eta nyaho tah geus nu ria nu sok ria ka nu ria nyahoeun. Nah lu ikhlas ge nu sok ikhlas kanu ikhlas bakal nyahoeun jasa ketika sholat Allahu akbar dilirik urang geus bisa ikhlas ka budak. Kula baheula kula ieu mah ieu keur carita ieu keur zaman almarhum aya keneh eta kula ngobrol jeung abah si itu tunu di belah juru ikhlas salatna kula ngahuleng kok nyahoeun ka ikhlas henteu kula teu ngajawab. Geus bae terus balik taraweh teh bareng tadi meunang meureun 3 poe ngomong deui si eta mah teh cenah tah tarawehna bagus ikhlas kumaha nganyahokeun ikhlasna ya hese urang ditatanya beusi dicarekan bah ngan dina HTP pan abah nyahoeun kanu ikhlas teu kaharti geus teu kaharti bae geus teu kaharti geus rada kebal kabelah dia geus aya geus puluhan tah ngomong deui bae lain nu eta nu tudukeun tuh nu eta tah si eta teh ikhlas tah bagus ya salatna ikhlas beuki puyang bae nyahoeun kanu ikhlas pan hese nyaho kanu ikhlas mah eta urusan batin geus bae teu nanyakeun datang ka kadieuna ge teu nanyakeun bae ngan barang deuk bae dibaca ku urang di kitab oh atuh aya tanda-tanda nu pernah kunyana dilakonan teh eta ku almarhum aya di itu aing ge kos kitu teh ikhlas aing ge kos kitu teh khusu nyaho kanu khusu jeung kanu henteu teh lantaran geus pernah ngarasakeun khusu kos kitu aing pernah khusu tah itu ge aya sifat-sifat anu persamaan aing teh kos kitu khusu itu ge khusu jelema suserian sorangan bae nyaho urang kunaon mabok kepayang nih budak emang kunaon aing ge paheula kos kitu tuh nyaho ya teu sarua bae jelema susuputan pamalingan nih budak emang kunaon aing baheula maling tah kos kitu moal nyaho kanu ria kecuali nu sok ria moal nyaho kanu ujub kecuali nu sok ujub moal nyaho kanu ikhlas kecuali nu sok ikhlas moal nyaho kanu khusyuk kecuali nu khusyuk nu mantak layaripul wali ilang wali moal aya nu nyaho ka wali kecuali wali deui nyaho kajen lirikanana oh wali naon aya tanda-tanda persamaan diri aing kos kitu teh diangkat jadi wali itu ge aya aing teh baheula salat ngeunaheun jasa kos kitu tingkah aing salat khusyuk aya di isi itu khusyuk teh budak henteu bisa dibuat-buat kajen teuing urang dirapih-rapih ge diperem-perem terus gerakan anak tetep aja dilirik lalagaan keneh mah kanyahoan
kanyahoan bae kanyahoan tina diuk ge kanyahoan tina diuk ge tina diuk kanyahoan nu mantak Gus Dur teh diuk lain sambarangan kanyahoan ku ahli khusus kanyahoan diukna lain sambarangan okos jelema boga besi atuh diukna ge teu meunang bae ieu rapet ieu nu katuhu teh kudu nganggang bae kunaon itu abeh babari nyepak cek jangan kanyahoan bae nya mah lamun sila-sila rapet embung gigideg bae kitu kunaon ieu kahalangan ieu memang ti guruna jadi kudu keluar bayi suku kudu hareup teh jangan nyepak sia ieu geus kaja geus gitu bae mantap kayak lamun keur ngariung ge anu kieu bae pantas embungeun nya nama ka handap asa boga musuh bae pan boga pencama tolol eta jadi tanda-tanda kos kitu teh kanyahoan nah iyalah urusan lu kos kitu teh dibere ku Gusti Allah tanda-tandana nu nyaho urusan gaib kecuali nu maha gaib hanya aya jelema anu dibere mukjizat nabi nyahoeun tah boro-boro isuk boro-boro minggu hareup boro-boro bulan hareup geh lamun ku Gusti keur dibere cacak-cacak akhirat Kangjeng Nabi mah nyahoeun jadi bere nyaho ku Gusti Allah tanda kiamat Kangjeng Nabi nyahoeun jadi bere nyaho ku Gusti Allah tanda kiamat teh sakitu atuh dibere nyaho ieu ku Gusti Allah ketika Isra Kangjeng Nabi ditinggalikeun tingkah-tingkah manusia anu disiksa teh anu buukna anu letahna anu beteungna dayut anu bobogaana gede dan lain sebagainya eta teh dibejakeun gaib cuman ditinggalikeun ka Kangjeng Nabi jang caritakeun ka umatna urang nyaho nu gaib ti Gusti Allah nu maha gaib melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya deui waliullah geh lamun keur dibere dibukakeun hijab trek nya ge kaget tercengang kitu keneh wah man ulama keur dibere maunah ku Gusti Allah tak kaget nya ge nah iyalah eueuh nu nyaho kanu gaib kecuali nu maha gaib la ya'lamuha illahu sabaraha tatama fatihul ghaib wa hiyal khamsa allati fi qoulihi ta'ala engke dihareup innallaha indahu ilmus sa'ah ke bakal dibahas kama rahul Bukhari sakumaha dina kitab Bukhari Kangjeng Nabi mafatihul gaib khamsun la ya'lamuha illallah ilmu gaib aya 5 nu moal aya nu nyahoeun kanu 5 kecuali Gusti Allah hiji la ya'lamu ahadun ma yakunu fi godin illallah moal nyahoeun hiji jelema isukan bakal kumaha eueuh nu nyaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah urang teu nyaho isuk buah hirup buah henteu isuk teu nyaho pagawean teh naon nu bakal dipigawe ku urang isukan teu nyaho hanya kebiasaan pajar kebiasaan eta bakal dilakukeun isuk teu sabenerna mah nu mantak teh hudang begitu hudang teh jelema anu bersyariat mah pagawean naon nu ku aing dek dilaksanakeun boga rutin naon kantor boga rutin naon pasar boga rutin naon pabrik boga rutin naon ladang ta eta teh syariat ngaranna nu kos kitu mah tah aing deka ladang aing deka itu kantor pabrik syariat malah lamun teh mah jauh ka Gusti Allah poho kanu ngatur syariatna nyahona ka pagawean bae jauh jasa sama jeung Gusti Allah tapi lamun ahli marifat mah lain gitu begitu hudang alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur bakal dikumahakeun ti mimiti hudang ku Gusti Allah bakal dikumahakeun kuring teu nya saenggeus teh hudang kuring bakal dikumahakeun ieu isuk-isukna apa bakal diberangkatkeun apa bakal henteu bakal sehat bakal henteu bakal hirup bakal henteu tak ahli makrifat bakos kitu begitu hudang teh teu boga rencanana dipasrahkeun ka Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya Gusti abdi hudang teh ieu nyanggakeun ka Gusti teu boga rencana nyanggakeun kumaha Gusti ngatur ai urang mah begitu hudang tek rencana kantor rencana pasar berarti masih keneh syariat tina hudang bae ge geus kanyahoan ta eta teh kanyahoan ku ahli Allah mah si itu marifat kunaon teu boga rencana nya nama nyanggakeun ka Gusti Allah si itu bersyariat wajin teuing ibadahna diadu-adukeun tarangna datang ka hideung syariat
bersyariat mah syariat bae kanyahoan langkah-langkahna aya tanda-tanda bersyariat teu bisa henteu kajian kuku moal bisa kacolongan aya deui nu begitu hudang nyana teu rencana henteu masrahkeun ka Gusti henteu walah wahuleuh lu beuh jauh ti Gusti mah bersyariat henteu bertorekat henteu ieu mah kos kieu mah kudu dibawa ka grogol. Nah, lima nomor kehiji teh jauh isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Nomor kedua wala ya'lamu ahadun ma yakun fil arham illallah. Nu nyaho naon aya di jero rahim awewe. Bakalna jadi anak apa henteu ketika jadi teh lalaki apa awewe ketika jadi hirup apa henteu. Kemudian kadituna eueuh nu nyaho tanu di jero rahim kecuali nu gaib Allah Subhanahu wa taala. Nomor katiluna wala ta'lamu nafsum madza taksibu gada nu nyaho naon bakal dipigawe isukan. Nomor kaopatna wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut nu nyaho di tanah mana urang bakal paeh, apakah di kampung urang, apa urang keur nyaba ka Lampung, apa keur ka Surabaya, apa urang keur ka Mekah, keur ka Madinah. Teu nyaho urang teh bakal di tanah mana urang bakal paeh, padahal geus diteundeun tandana ku Gusti Allah di bujal urang. Eta teh ceuk ahli hikmat hukama profesor Islam eta teh di dinya teh aya taneuhan eta mah dipiceunan ge aya deui dipiceunan aya deui tanda eta teh taneuh kuburan urang. Nah cenah aing mah dipiceunan bae ulah paeh bae. Paeh bae tah bang. Kayak gitu deui ku malaikat aya deui. Jadi ku malaikat tuh dua pipiceunan nyokot deui malaikat tendeunkeun deui ka dinya. Kitu bae terus. Kalimana wala yadri ahadun mata yaji'u bil matar. Eueuh nu nyaho iraha ieu turun hujan teh nyaho. Sakitu guludug sing jelegerna malam kedua peuting ka tukang. Wah sana hujan gede ya hujan gede ya subuh-subuh centrang deui kurang manggeus kasieunnan ngadengkeun guludug teh kilat gede jasa di deuleu keluar pohara amat nyapoek nyakilat wah asana gede jasa hujan subuh kabeurangkeun panas guludug di mana ka mana eta nu tadi nu nyaho kajeun ku kumaha ge aya urang keur tenang-tenang we ngobrol panas datang bebret hujan gede je atuh teu kanyahoan kamari nu nyarang loba jasa hujan bae nu hajat ti kaler ti kidul tewetan ti kulon wow dukun mamana geus didatangkeun ka dinya supaya ulah hujan sakala hujan bae ku aing di hujanan aya jelema nu nahan-nahan datang ka botol di ayun-ayun botol ayun ku sia cak ku si Allah hujan bae aing mah cenah ieu mah botol mah geus teu katahan ku halu. Wah tuh halu, teangan ku sia halu. Ayun-ayun ku sia halu. Buat cenah ieu mah sempak ka luhur kentengkeun. Bila perlu dagangkeun ku sia di luhur kenteng. Hujan bae cek ku sia Allah. Geus sempak sagala di luhurkeun. Wah geus macem-macem teh. Asal anu hajat mah geus sempak ambaleh di luhur kenteng. Allah jasa. Masya Allah tetap hujan wae cak Gusti dek dihujankeun wae nu nyaho ya Allah ya kan la ya'lamu illa hu wa ya'lamu ma fil barri jeung Gusti Allah anu maha uningakeun naon nu bakal terjadi di daratan nu bakal terjadi di tegalan, nu bakal terjadi di padang pasir, nu pada bakal terjadi di gurun. Aya sabaraha jumlah makhluk nu aya di luhur bumi ti mimiti hewan nu berakal anu berpikiran manusia ngaranna sa Indonesia nu sabaraha jumlahna secara nasional nu berKTP nu teu berKTP na teu kahitung secara sadunia berbagai negara 5 benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, benua Australia. Tak ieu teh aya sabaraha kabeh Allah nyahoun. Aya sabaraha gajah di luhur daratan Allah nyahoun. Aya sabaraha kuda Allah nyahoun. Aya sabaraha kitu embe, domba, kabeh uncal orai, ka sireup-sireup ka tubatu mah Allah nyahoun.
dikajahokeun ku Gusti Allah jadi damelanana nu eta kurang-kurang yakin ka Gusti Allah ieu ayat ieu tancepkeun ka jero hate pelakeun kubur di jero hate boro-boro aing kumalandang tatangga aing nyahoeun pamajikan aing nyahoeun tumak nu teu nyahoeun ku sasa Allah mah nyahoeun sireum nyahoeun Allah mah wa ya'lamu ma fil barri jeung deui di samping nyahoeun Gusti Allah sabaraha anu sehat sabaraha anu gering nyahoeun Gusti Allah sabaraha anu deuk ditambahan aya panjangkeun umurna datang ka ajalna deuk sabaraha anu dipaehan Allah nyahoeun jasa sabaraha anu ngalahir poe ieu jeung sabaraha anu kitu paeh nyahoeun wa ya'lamu ma fil barri luhureun daratan-daratan luhureun bumi Allah nyahoeun kabeh mata urang boga keyakinan ieu jadi wali boga keyakinan ieu Allah mah nyahoeun sasa nyahoeun mah isin urang ka Allah isin amatnya aing dikanyahokeun ku Gusti Allah urang keur nonton TV bae hiji aing kanyahoan ku Gusti Allah ieu aing keur nonton TV isin ya picen TV ganti nu gede isin urang ka Gusti Allah teu kudu lo baca lemah di kamar ge Allah nyahoeun beuh ieu aing lamun maksiat di jero kamar isin amat ka Gusti Allah nu mantak terus adab waliullah mah lain bae di nu lo baca lemah di jero kamar ge make adab-adaban bae mantak waliullah mah cangkilang deuk mandi bae deuk mandi mun ayat talasna make talas di dieu atau make samping teu kadeuleu ku manusia tapi Allah mah neuleuh nyahoeun lamun eueuh diuk ulah kena kadeuleuan diuk nu rapi dijebur gegerah Allah nyahoeun jasa batur teh nyahoeun Allah teh urang mah lain guriwang wih siapa gede amat tuh ya belakang budak ngadu nu kos kitu Gusti Allah Masya Allah wa ya'lamu ma fil barri Gusti wa ya'lamu ma fil bahr jeung Gusti Allah nyahoeun nu aya di jero laut al-qura allati 'alal anhar kampung-kampung anu dikelilingi ku bangawan-bangawan kampung-kampung pulau-pulau Allah nyahoeun di samping daratan lega nagara oge pulau-pulau anu dikelilingi ku bangawan-bangawan dikelilingi ku cai-cai laut timimiti pulau nu gede urang ge pulau-pulau Jawa nah pulau Sumatera pulau-pulau lantaran urang mah berkeping-keping ieu teh mantak disebut ge pulau-pulau Sumatera pulau Kalimantan pulau eta keur geledek nah nu laletikna aya pulau Untung Jawa aya pulau Putri laletik ka belah dituna eta termasuk gede aya pulau tah eta ge kapan baheula mah jadi pulau tanu ku urang di Zarahan teh tadi kulon teh pulau Cangkir mata disebut ge pulau kuari mah geus jadi pulau lantaran ngahiji cekolot baheula karuhun urang asal pulau Cangkir geus ngahiji geus rusak negara geus bukti jasa jaker kula leutik maka ditu teh naek gete ku ngomong baheula teh ieu mah bakal ngahiji mah nya ngahiji ngahiji engke mah ngahiji sorangan kuari Masya Allah geus cenah teh mah geus asal geus ngahiji bae geus tanda-tanda eta geus bisa disebutkeun kos kitu di samping daratan-daratan pulau-pulau jero laut nyahoeun Gusti Allah luasna laut nyahoeun jerona laut nyahoeun eusi laut nyahoeun aya kakap sabaraha di jero laut nyahoeun jasa aya cumi sabaraha miliar di jero laut aya teri geus teu kahitung sabaraha Allah mah nyahoeun iya kari mata katulah sieun henteu sieun wali mah di mamana geja ku Gusti Allah nyahoeun dikajawakeun ku Gusti Allah berarti diurus ku Gusti Allah sieun amat urang hudang ti peuting biasana kan sieun komo aya nu paeh anyar dek tahajudan ya tahajud bener mencan kalau wudu gerebek ih naon teh suka gerebegan deh lain naon beres ngala wuduna bari muringkak ke bulu salat Allah gerebek terjadi tak encan datang kabar encan usolli Allah berbalik jinaonnya ingat ulah bae nu keur tadi pae aju bae diuk ngana
eta ai salat masieun ai diuk mah henteu coba ge kanu borangan ge les sia kos mungkul ngaku sia kos kitu salat masieun Allahu akbar lain pikiran ka Allah pikiran pocong teh jurig teh dan lain sebagainya dipaksakeun ku urang tapi lamun diuk mah bari ngaroko wani rokok set les ngopi biasa kertek-kertek kemana sih ya dia atuh sholat bae atuh ai diuk benang tangan segala kajuri ka dia sia ai wani mah kaing ngarokok deui keluar di dalam jauh naon kudu ai sholat Allah kerbek naonnya jelema nyana-nyana kene beda tuh coba ge rasakeun ge ye cenah kieu nyahoan borangan heuh aing ge borangan sarua tah eta kos kitu tah jadi lamun dongeng nu borangan mah emang urang ge hayang seuri sorangan hayang seuri sorangan nu borangan mah nu sok kukula didongengkeun teh di Garut aya hiji makam galaknya satama kuntil anakna teh mah dinya tah lamun liwat ka dinya kunti anak di samping seuri sok ngababuk teh kunti anak galak memonon juri galaknya satama asal liwat ka dinya galak tah hiji mangsa urang pondok pesantren ku ajengan teh hadiran aya Nanang Kosim jeung Toto Gozali di Kampung Salam hadiran besi eueuh nu neuleuh hadiran aya hiji santri nungguan Nanang Kosim kebel asup ka handapeun panggung hees nya mah teu nyahoun bratayuda Nanang Kosim sagala muammar geus teu nyahoun bae lah beres hudang-hudang teh nya nama jam 3:30 ye cek geus sepi ye geus sancan ya barang deuleu jeung 3:30 alah aing ieu deuk balik ka Kobong ye sieun eueuh deui jalan iwal ti ka kuburan eta ta eta sieun tanjana ta sieun menya aing di dieu bae deui menya teu balik teh teh subuhna pan ngaji lah geus aing mah menya eleh ku jurig cek cenah teh lewat aing ka kuburan geus disiapkeun bae kadongdong supaya kieu pokona kunti anak jurig segala nanaon babok ku aing mah geus geus dikieu-kieu bae nya leuleum alah cek cenah teh ngawani-wani maneh kabeneran pas kuburan aya nini dek bising lakur jasa atuh pada ini mah ruag reuwig bukna ge ruag reuwig aju sampingan dikadiekeun doang pan kabeneran aju nyana sok mamawa sapu pan kieu kadal aku saya iya kuntilanak di babuk wae nya nyana teh atuh nini ka jalan dek nyebrang ti kuburan ka arah kuburan teh eta santri liwat joger wae jeung tangkal kadongdong lah buak lumpat nyana datang ke Kobong harenggosan si harenggosan mah cek babaturana mangi kunti anak aing babuk aing leh beres geus teu kapiheulaan aing ku kunti anak keur kieu mah cek cenah aman teu kebal salat subuh beres salat subuh ngaji isuk-isuk aya nini nu dipanggul-panggul dek dibawa ke rumah sakit nyana keur aya di sisi jalan jeung babaturana kabeh ditanya ku santri Mang, iya sa, nini, cek jangan teh. Cek bakal mana? Ke rumah sakit kurang gitu, di babuk jurig, babuk kerbau. Jadi nini, geku jada pajar di babuk jurig. Cak santri, aing jurig gak mah. Geus bae nu borangan teh kos kira itu tah. Barloon kabeh nu borangan mah. Ucing. Allahu Akbar tengah peting Allahu Akbar beres jana diuk lah maca sholawat aya cina nya wah kajian kuku mah ge jurig ieu mah hatena geus kitu bae panu borangan geus lah jurig kajian kuku mah ge geus jana robahna ge lalauna ketayap-ketayap hees deui lah daripada aing ada yang mending hees jana teh aman guys ai isuk-isuk banggi ucing eta ucing teh meureunanan kurusak-kurusuk kabeneran asup ka beheungna kantong keresek di jero kantongna pan aya amrang-amrangan asal leumpang kersek-kersek asal leumpang kersek ho cak anu keur penting teh ieu horeng jurigna ieu tuh jadi kabobodo ku ucing pan ya Allah eta borangan eta kos kitu eta teu kudu borangan-borangan geus udang penting yes, ya wudu asal enan lah terus kudu borangan cek kieu ge moal enan naon Allahu Akbar brek leh moal enan naon
eprak kayak pocong lah lain dah mah eprak dibukain hehe gitu. Pocong beneran tuh. Duh. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Gusti Allah maha uningan nyahueun kana naon nu aya di daratan urang cicing. Kemudian aya setan datang ka urang. Eta teh setan teh ngagerakeun Allah. Urang ngacicing ku Gusti Allah, setan digerakeun ka Gusti Allah ku Gusti Allah. Jadi naon bae nu datang ka urang teh baik sireum maupun orai atawa jurig sekalipun eta teh ngagerak Allah teh kudu sieun sieun. Mata ahli Allah mah teh kudu sieun. Begitu datang orang keur cicing ibadahan aya setan aing makhluk Allah sia makhluk Allah ngan kebenaran aing mah jelema sia mah setan nek naon sia ha nek naon sia ha tuh lamun digalakan setan sieun lamun urang sieun setan seuri ha sieun ka aing dilalaga deui sia ku aing mantap geus urang lamun salat dipenting siapkeun golok yang naon cek pamajeng setan pencit ku aing si setan. Oh setan sia. Cek pamajikan sok aju kos kitu ka haji mah. Lah wa ya'lamu ma fil barri wal bahri nyahoeun Allah sabaraha makhluk nu aya di daratan, sabaraha jumlahna berbagai makhluk nyahoeun kabeh. Yakinkeun ieu Quran. Nyahoeun nu aya di beunang kitu ngaranna laut. Sabaraha jerona laut, luasna laut, sira laut, kateri-teri sabaraha miliar triliun nyahoeun kabeh. Masya Allah. Nu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah. 2 katilu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tepati-pati ragag hiji daun kecuali Allah nyahoeun kana daun eta. Daun naon nu endek ragag sanggeusna manehanana ragag eta teh diragagkeun ge ku Gusti Allah ka mana bakal ragagna eta teh Allah nyahueun janang Allah ngaragagkeun sanggeusna ragag sabaraha daun nu ragag dina eta tangkal Allah nyahueun sesa daun anu nempel keneh Allah nyahueun ya Allah ya Rabbi deuk kurang kumaha kayakinan ka Gusti Allah deuk kurang kumaha tah nu mantak teh tancapkeun lakeun kanyaho Allah di jero dada urang bukakeun hate ilmu Allah asupkeun ke jero jantung ke jero golbot tak yakin urang eueuh nu nyahokan nu gaib kecuali Gusti Allah nu maha gaib kahiji nomor kaduana Allah nyahoeun naon bae nu aya di luhur bumi yakni di daratan katilu Allah nyahoeun kana naon bae nu aya di jero cai di laut di bangawan di mana bae obat Allah nyahoeun kana daun nu ragag iraha ragagna sanggeusna ragag ka mana ragagna sesa daun anu nempel nyahoeun satungya kabeh kanyahoan ku Gusti Allah daun gede daun leutik daun panjang daun leutik lah deui Allah nyahoeun masya Allah wala habbatin fi zulumatil ardi Allah nyaweun kana siki nu aya dina popoek bumi artina popoek bumi teh ieu teh majaz popoek teh bimana bawatinil ardi lantaran di jero bumi teh lantaran nempel jadi poek geus bahasakeun bawatin jero bumi fi zulumat jadi eusina jaba jero jaba poek lamun bawatin doang mah teu kanyahoan ieu teh cek Gusti Allah teh jero bumi bae buat caang buah teh tapi ku zulumat di samping kajeroanana kanyahoan poek kage luar biasa mata kabahasakeunana fi zulumatil ardi majaz teh zulumat di mana bawatin nyahoan Gusti Allah aya siki kacang di jero bumi di lapisan kahiji lapisan kadua lapisan katilu lapisan kaopat datang ka lapisan katujuh Gusti Allah apaleun nyahoeun Gusti Allah aya siki jagong anu nempel di luhur anu nonggerak di luhur ka bawah kacai ke jero ka bawah terus ka jero teh katela terus lapisan kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh Allah nyahoeun sabaraha siki nu aya di jero nyahoeun eueuh hiji siki nu teh kanyahokeun ku Gusti Allah naon bae nu aya di jero bumi ieu hasil-hasil bumi potensi-potensi bumi aya minyak di jero bumi urang Allah nyahoeun
aya logam di jero bumi urang teh logam perak logam emas logam besi perunggu dan lain sebagainya nyahoeun Gusti Allah teh naon bae nu aya dina popoek tade siki leutik ke kanyawan komo nu gede mah walah batin hiji siki bae kudu kanyawan komo sagala rupa untuk dikajahokeun nu mantak lamun urang geus bae ieu mah ilmu Allah nempel di awak urang geus moal bisa ka mana lantaran asa dikanyahokeun bae ku Gusti Allah kicep urang dikanyahokeun denge urang dikanyahokeun tah ye irung urang napas urang ieu teh kapan ieu teh oksigen ieu teh hawa ngaranna urang teh didamel ku Gusti Allah tina 4 unsur hiji unsur ardu 2 unsur ma'u 3 unsur nar 4 unsur hawa 4 urang teh nu mantak dirinya lamun kakurangan pangan paeh lantaran unsur bumi berarti cai paeh jelema mun bener total cai lantaran di awak urang ngabutuhkeun cai unsur banyu unsur cai awak urang di dieuna katilu matahari paeh sinar lantaran di dalam urang tidak unsur nar nomor kaopat unsur hawa hawa urang disekep di jero taneuh hawa paeh urang eta teh keur carita urusan kebiasaan cabalah di luar kebiasaan mah Allah maha segala-galana jelema di jero cai teu paeh jelema di jero taneuh teu paeh kumaha Allah bae seuneu biasana di mana meureun paeh dibuktikeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim kerek di jero seuneu malah mah tatangkalan jarara di jero seuneu maha suci Allah tama urusanna urusan adat jabalah adat api ketika ku Gusti Allah dikhwarikeun mah dibedah adat atuh Gusti cak Gusti Allah kuni barda wa salaman ala Ibrahim hai sana ya naru hai sana kuni barda sing tiis maneh ala Ibrahim ka Ibrahim awas ya datang ka haneut bage bahaya sia sana boro-boro meuleum haneut teh teu meunang seuneu datang ka dinya ngalentab-lentab atuh biasa bae malah ka asana kos Toshiba bae non Toshiba AC ti sagaja lamun datang ka kerek di jero seuneu apel jadi anggur jadi jeruk jadi Masya Allah ngarundai-rundai ka Kangjeng Nabi Ibrahim urusan Gusti tah nah iyalah jadi Allah teh apaleun wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulmatil barri wala rutubin naon bae anu baseuh wala yabisin naon bae anu garing illa fi kitabim mubin kecuali aya dina lauhil mahfuz geus aya di lauhil mahfuzna ieu teh nu mantak urang geus kudu ulah samar-samar jeung ulah mang-mang geus aya catetanna di lauhil mahfuz jang naon Gusti Allah make nyatet di lauhil mahfuz atuh ja Gusti Allah nu uninga Gusti Allah anu gitu naon al-musakin wal mutarik jang nembongkeun ka malaikat deuleu kusya geus teu kudu laporan ka aing ayana naon deuleu ka di lauhil mahfuz kolam datang ka kuari naretet eureun-eureun nu nyekelan kolam penah papan bor nage lain cerita papan bor budak SD teka deuleu cak Kangjeng Nabi tungtungna papan bor teka deuleu cak Kangjeng Nabi legana papan bor kakarak datang ka Sidratil Muntaha ge Kangjeng Nabi geus kideug begitu datang ka Lauhil Mahfuz kideug Kangjeng Nabi tah penahna datang ka kuari naretet bae nulisan teu eureun-eureun nu nyekel Maha Suci Allah malaikat ge kageteun lempang sorangan eta penahna nulisan hiji-hijina makhluk Allah nu aya di alam dunia hirupna rizkina naik pangkatna turun pangkatna paehna dan lain sebagainya ta eta geus aya di Lauhil Mahfuz mantak malaikat neuleuh ka dinya mana ieu Haji Udin bulan hareupah jatuh mah urang mana tah Cikupa dileuleuh ku nyana mana Cikupa ada ke Citra oh malaikat neuleuh bae ka Haji Udin. Iya. Sek malaikat Israil mau kemana lu ha? Saminggu deui teh leuleumpangan ka Citra. Jeung cek malaikat hendahan meuli jagong di Citra. Saminggu deui sia, saminggu deui dideukeun bae ka malaikat batu dibere segala rupa.
Deuleu kalau ngapun neuleu deui ka Haji Udin, neuleu deui. Ye sapoe deui sia, neuleu deui. Jamna geus tangtu-tangtu moal kurang moal leuwih. Datang ka waktuna aja.